Assalamualaikum. Sampurasun kasadayana. Wilujeng patepang sareng Kang Dagol. Mangga ulah yang kolong ting kana waktos gitu nya. Cara ketan, cara ketan, cara ketan. Alhamdulillahirabbil alamin Kang Dagol. Atau sekarang second hiji dongeng tah. Ayeuna bade istilah nama medar deui hiji lalakon anu anyar cenah ieu. Judulna teh Siluman Piit. Kumaha cenah ieu cariosna? Urang lajeng wae ieu dina bagian atawa episode anu munggaran. Mung sateu acana bade nyuhunkeun dihampunten ya, bilih aya nami anu kasapit, asma anu kasebat, tempat atawa lakuning lampah atawa profesi cenah tah. Pagawean anu sarupa atawa naon wae anu jiga dina alam nyata. Ieu mah mung karangan teu aya niat atawa ngahaja nyinggung atawa nyaritakeun dina kanyataan anu sanyana. Ieu mah mung karangan cenah kitu. Karangan semata-mata anu tujuanna kanggo hiburan mugia bahan katampi kitu tah kalayan kabingahan. Mangga orang kawitan wae caritana dina judul Siluman Piit bagian ka hiji. Prung. Di hiji nagara siluman pernahna di hiji nagara anu subur makmur kemahripah loh cenawi teu kurang teh sandak ngumpangan kabutuhan kaberahayatna geus kacumponan kalawan adil raja anu ngageugeuh di eta nagara. Katingali di juru patamanan karaton anu sakitu endahna aya hiji bangku anu ditaretes inten katut permata. Malahan mah tihang-tihangna eta bangku teh jiga dijieun tina emas da kaciri we herang koneng umyang mantak reueus jalma anu ningali. Di eta bangku katingali aya hiji pamuda nonoman anu calik we diuk melong jiga mata simeuteun. Malahan mah dina paromana mah katingali teu aya cahara, teu aya sumanget. Sedih kingkin tapi teu ceurik jiga aya anu dipikiran. Manehna diuk jiga nu ngalamun uleng pisan cicing bari neuteup kana taneuh baseuh sanggeus kahujanan di eta patamanan. Teteupna molohok tapi jiga anu teu nyari, jiga nyawang ka tempat anu anggang. Angin ngahiliwir nebak kana buukna anu ngarumbay galing kaluar tina sisi mahkotana anu ngagurilap we dijieun tina emas. Di jero hatena nyamuni dina napas anu panjang kadenge siga kekecapan nu pegat di tengah peuting. Karasa tiis nyinglarkeun kaendahan di eta patamanan karaton anu sakitu matak pika yung-yuneun pikaresepkeuna. Leungit sabab nu gaduhna keur kaayaan sedih. Tangtu wae eta kaayaan teh kanyahoan oge kudu janten ramana. Sabab kaayaan nu samodel kitu teh leuwih ti sababaraha poe, leuwih ti 2 poena katingali ku ingkang rama. Raja anu sakedap deui arek lungsur tina kalungguhanana digentoskeun kunu janten ingkang putra anu ayeuna katingali nuju gusar sedih jiga teu aya komara. Sang raja mapah ngagandeang bangun taya kalingrang nyamperkeun kanu jadi ingkang putrana. Lalaunan jiga anu sieun ngagebah ngahudangkeun ka anu keur uleng ngalamun. Sanggeus rada deukeut manehna tuluy ngadehem bari tuluy nyarita.
Ananda tala putra bapa aya naon anjeun. Nah jika anu sedih seperti gitu cek eta raja nyarita kanu jadi putrana. Ngarungu sora nu ngadehem tur anu nanya saperti kitu tangtu wae temahna ka jalma anu keur ngalamun mah karasa menika reuwas pisan. Tapi sakitu reuasna teh ieu pangeran putra mahkota langsung wae bisa nyimutan kana kareuasanana. Malahan mah manehna jika anu tengah ropea ka jalma anu nanya. Ai eta ditanya menikah henteu ngajawab. Nah balingku ulang kitu ngalamun teh cek eta raja nanya deui ka putrana. Pangeran Peking Tala satuluina nyarita sabari manehna nangtung nyang hareup nyambut kanu jadi ramana. Eta rama da kukuring oge rama teh katingali sareng karaos yen rama nuju ka dieu. Nanging kulantaran jika anu ngagebah nya kukuring teh ku putra teh diantep heula we sabab hoyong ningali kumaha ari rama sanyana. Kitu cenah ceuk eta pangeran nu disebut Peking Tala teh. Oi ngadon kahuruyan ya kanu jadi rama. Tong sok kitu kahiji nyaheureyan kanu jadi sepuh, kaduana da katingali ku ama oge. Anjeun teh keur ngalamun sababaraha poe ieu katingali kitu we ulang jentul. Jika aya nu dipikiran naon atuh naon sok cumarita ka bapa, cumarita kanu jadi bapa. Bisi aya kahayang atawa kamu atawa katugena supaya nyaho nya sahenteuna lamun teh mah aya rareget dina hate bisa kakedakeun kitu cenah ceuk eta raja teh. Rada liat ieu pangeran Peking Tala rek nyaritakeun kana jero eusi hatena atawa kahayangna. Kitu we sanggeus ditanya sababaraha kali karak manehanana ngawaler. Kieu salaresna mah kuring teh aya anu dipikahayang, aya cita-cita anu can laksana. Nya maksad teh sate acan kuring di istana janten pupuh di ieu nagara ngagentos ama anu hayang niiskeun hate ngaherangkeun mana tina urusan-urusan karareget nagara. Nya meureun ku ingkang putra bade dilaksanakeunana atawa digentosna. Nanging sakumaha anu parantos tadi diuningakeun yen putra teh aya kahoyong sate acan eta kalungguhan atawa pancen dilaksanakeun teh. Kitu cenah jawabna pangeran Peking Tala teh. Tah kitu atuh ai dikedalkeun mah meureun ama jadi nyaho jadi terang jeung susuganan we bisa mantuan. Coba tuh naon ari boga kahayang teh, naon anu diarep-arep jeung dicita-citakeun ku hidup teh. Kitu cenah walerna ieu raja anu katelahna Peking Nagara. Salaresna mah abdi teh aya kahoyong heula namahan kana pangaweruh utama nama hayang nyaho kana kaayaan kahirupan anu salaresna supaya dina ngajalankeun kalungguhan ngurus nagara. Abdi tiasa terang kana naon anu diarep-arep anu dipikahoyong ku sakabeh rahaya. Ngarungu kana kahayang atawa cita-cita ti ingkang putrana nu saperti kitu nu alus pisan cek pikir raja. Satuluina ieu raja Peking Nagara nyarita. Aduh alus pisan eta kahayang teh. Tapi cek ama mah da isukan mah can puguh datang ulah hoream sumoream. Ulah rek mikir-mikir anu can karuhan. Tapi lain ulah dipikiran. Ngan ama nyarita seperti kitu teh
ama percaya ka hidup mah bakal bisa nyieun atawa mere kana jawaban, bisa ngarengsekeun kana sagala rupa naon wae anu bakal dihareupan ku hidup. Engke jaga bari naon gede acan kalakonan kapan meureun kitu cenah walerna eta raja teh. Yaktos pisan Bapak Kanjeng Rama ku abdi oge parantos kauningan sareng deui da Kanjeng Rama oge tepatot-patot mepelingan sareng mapatahan malahan mah ingkang ibu sareng ingkang guru katut paman pati. Tapi ieu mah sanes ngan ukur masalah nagara, ieu mah kahoyong pribadi cita-cita anu teu acan laksana. Nah naon atuh sanaos bari ieu cita-cita kana urusan kanagaraan, tapi ieu cita-cita teh sanes jawabanana sanes aya di negara urang. Hoyong uningan ingkang putra teh ka nagara anu sejenna gitu cenah. Kekecapan pamentana ieu ti Pangeran Peking Talatean. Sok naon atuh, naon anu dihayang dipikahayang dicita-citakeun ku anjeun teh. Ceuk mama ge bukrak sok caritakeun. Ulah disieunnya, ulah ditutup-tutup. Sok bukrak we tong disis. Tong digending keling disindang siloka kitu tah. Sok caritakeun ka mama. Mugia mama bisa masihan bong bolongan sok tong sok kararagok sok bukrak we. Aduh punten pisan mama, sanes abdi teh bade arek nyumputan kana kahoyo, tapi pelantaran ku mama parantos kauningan sareng abdi oge kapalang caramang atau sekedal abdi teh hoyong ka nagara manusa gitu cenah ceuk eta Peking Tala. Hayang ka nagara manusa uluh menikah tohaga tah eta mama. Ieu perkara cita-cita abdi teh sanaos kitu sanes perkara anu enteng-enteng, tapi hoyong ngalalana heula di nagara anu disebut nagara manusa. Ke naon atuh nu dipikahayang ku anjeun areka nagara manusa teh. Kuring mah hoyong terang we kumaha kaayaan di nagara manusa, kumaha kahirupanana, naon kahayangna jalma-jalma atawa anu disebut manusa teh. Sabab cenah ari manusa mah loba pisan kahayangna, tah dina rupa-rupa kahayangna eta saban-saban jalma atawa di nagara manusa teh bisa jadi pangawaru jeung bisa neuleuman kana kahayangna rahayat-rahayat anu di negara urang. Kaharti. Tapi sanajan tohaga atawa rohaka gede pisan, istilah nama berat ngajalankeunana. Sabab di negara manusia lain negara kos urang. Sanajan ieu manusia teh aya jalma atawa manusia anu lemah tapi tong salah. Loba oge manusia anu boga pangawaruh anu luhur bisa ngaleuwihan kana pangawaruh urang nu aya di dieu. Tapi bener pisan eta kahayang manusia anu sok rupa-rupa teh bisa jadi pangawaruh jeung modal anjeun. Sabab bisi hayangnya homa ama oge bareto boga kahayang nu saperti kitu jeung ngajalankeun perkara anu saperti kitu teh. Malahan mah ama mah dititah kudu jadi eyang anjeun cenah kudu nyabah heula ke nagara manusia ameh bisa adil jeung bijaksana. Sabab loba pangawaruh anu bisa dipulungan tina kahirupan manusia mah. Sok atuh rek iraha anjeun mangkat miang teh. Satuluina Raden Peking Tala anu asalna eueuh cahaya jiga nu ngalamun murung teh katingali paromana ayeuna mah
jadi cahayaan tur paneutep noge seukeut malahan mah jiga nu ngarasa bunga sabab geuningan teu sakara-kara naon perkara anu dipikirkeun ku manehanana sieun cenah teh diwidian sieun cenah henteu kalaksanakeun naon anu dipikarep ku manehanana teh geuningan dirojong malahan mah diayunkeun pisan kunu jadi bapakna. Upami atos kawidian sapertos kitu mah nya dinten ieu oge ingkang putra bade engal-engal we atuh angkat ka nagara manusa. Guai atuh ari rek kitu mah sok laksanakeun ka hayang anjeun tapi omat ulah rek kamalinaan sanajan waktu di alam urang mah teu jadi ugeran sapoe sataun atawa sabulan teu aya beda napikeun urang mah tapi ari mah tahun-tahun mah meureunan ama teh istilah nama lu arek lungsur tina kalunguhan teh hayang buburu nyepikeun diri niiskeun hate teh jadi mungkin lila nya sok atunya ngan ulah kamalinaan nuhun upami kitu mah Kanjeng Rama dinten ieu keneh oge abdi bade singkil engal-engal ngalaksanakeun naon anu dipikarep siang kalayan wengi hoyong engal-engal nyiar pangawaruh di nagara manusa. Sok we ari kitu mah ngan kade ulah poho kanu jadi indung Kanjeng Ratu anjeun kudu munyungan nya kitu deui ka kakek ka aki hidup ka eyang hidup ka nini hidup istilah nama kanu jadi kolot mah ulah rek dipopohokeun tangtos Kanjeng Rama eta mah pasti ku ingkang putra bade dilaksanakan sok atuh ari kitu mah sanggeus kitu mah cedok cenah ieu pangeran Peking Tala teh nyembah kanu jadi ingkang ramana satuluyna kalawan Guragiru teu sidik mah lempangna teh jiga anu lumpat muru ka karaton anu dilinggihanku ingkang ibuna malahan mah pamit oge kanu jadi eyangna sareng ninina aki jeung ninina oge mun aya kenehnya sareng oge cenah ka Paman Pati. Singket carita ieu Raden Peking Tala teh kaluar weh ti nagarana rek muru cenah ka nagara manusa. Inditna Raden Peking Tala ti nagarana ka nagara manusa prak-prakarana mah teu dikocapkeun dina ieu carita nyaho-nyaho manehna teh geus aya di nagara manusa atawa kahirupan jalma. Elmu ari ajian atawa wirid anu diucapkeun cenah jang pinah alam ti nagara siluman ka nagara manusa geus dicangking ku ieu Pangeran Peking Tala teh. Tapi sanajan sabari kitu kumanehna acan dilaksanakeun sajauh ieu munggaran pisan manehanana teh arek ngagunakeun eta elmu. Sanggeus beres siap-siapna atawa nyayagikeun kabutuhan naon wae cenah jang eta manehna pinah ka alam manusa teh. Sanggeus kitu manehna cicing di hiji kamar panyepen anu biasa we osok dilaksanakeun jang pindah ka alam sejen ka nagara sejen da kitu cenah bangsa siluman mah pindahna ka tempat sejen teh teu kalawan kandaraan tapi cukup ku ngagunakeun jampe atawa ritual. Naon ritual teh nya nu loyogna nu pantesna kitu nya. Sanggeus kitu manehanana teh sila sinuku tunggal di eta kamar panyepen teh. Dina carita ieu mah teu dina tempat atawa naonnya kaya anu kumaha kitu nya cukup di kamar tapi cenah nyayogikeun sasajean. Waktasna parmiasa ieu. Waktasna parantos cekap. Kumaha ieu cenah lajenganna ieu carios ieu cenah siluman naon siluman piit ngalakon-lakonkeun Pangeran Peking Tala cenah ieu
kumaha aja ya. Nah, makanya diantos wae dina episode salajengna. Wilujeng patepang deui permios.